Anu asalna kieu jadi kieu, kumaha carana? Hayu baraya urang sami-sami sakseni. Ta ieu bahanna urang bor heula, urang bor ieu teh ngangge bor mata 2 senti tah diameterna 2 senti. Janten engkena teh bakal, tereh gitu bebeunanganna tereh ngalianganana ieu teh janten henteu kudu seueur ngabobokan ngangge perkakas, anu ieu nya samodel tatah gitu tah ayeuna mah urang ian heula we urang bong bolongan heula tah urang rada jero supados henteu mentog si beuheungna teh tah ari jero mah janten, spesna teh laluasa baraya nya teras wae urang keureueuh ieu teh keureueuh sing nepi ka jero kitu tah ari jero mah geunaheun geuningan tah ayeuna urang tatah heula tah bagian handapna ieu teh perlu dibor deui sabenerna anu bagian handapna ge urang tatah heula meh teu hambur-hambur ieu, naon disebutna ngabor gitulah. Tah ari kieu mah engkena dibor sakedik oge janten tos jero gitu baraya sagala ge make teknik baraya nya. Ulah naon noler-noler hal-hal kecil da ge meureunan mangaruhan kana progres. Tah maksudna teh ieu tah gitu, urang jeroan deui ieu teh supados seueur ruangna gitu, seueur, spesna apeh teu mararentog gitu si antara beuheung jeung ieu teh jeung hulu wayang cepot teh. Hampura baraya ieu teh rada balelol nya. Tah ieu meureun menjelaskan ieu mah kuring mah. Ayeuna urang susul tepus ku pesorawut tah urang alusan baraya ulah cenah jalalabrik gitu diajar apik ari naon ari barang gawe teh. Teu cukup ku dina gawe kieu meureun urutanana oge urang kudu apik dibersihan urutna teh tah. Ari kabersihan teh pan, sebagian dari iman nya pangkalna kasehatan cenah, gitu baraya. Janten ari bararesih mah urang ge geunah digawe oge gitu, karena inspirasi teh jol-jol dararatang kitu baraya mah intinya. Ayeuna urang garap keur beuheungna, mana bahanna urang teang heula bahanna baraya tah. Tah ieu pibahaneunana meureunan tah nu kos kieu we nu laleutik tah nu gede mah nyaah atuh da. Ieu bahanna tah urang ragaji tah baraya ieu bahanna lumayan, nu pararondok anu laleutik ge urang gunakeun, urang berdayakeun. Urang potong teh sakieu lah antara 5 ramo gitu, 5 ramo lebih sakedik lah urang potong. Ieu teh pikeun naon, pikeun pibeuheungeunana baraya da wayang cepot mah henteu ngahiji antara naon, beuheung sareng hulu teh henteu kos wayang-wayang biasa gitu jejeg. Ari cepot mah pan ngungkleuk janten kedah dipisah teras meureunan ditojos gitu engkena teh. Nah ieu teh perlu dirope baraya perlu dirarapih. Kumaha carana? Mangga we disimak ieu teh. Tuh sapertos kieu baraya urang kadekan heula. Kadekan heula ieu pikeun pibeuheungeunana tah sapertos kieu polana. Ieu teh nembe dikadekan ke mah urang ieu urang raut gitu, urang perhalus komo bae dituna mah meureunan urang naon, hamplasan tuluy dicet gitu da tahap bertahap ari nyen wayang mah. Makana meureun anu sok, naroskeun wayang lami teh. Da meureun kieu, apal ayeuna mah meureun nya proses wayang teh kieu. Oge meureunan komo menuju ngantri gitu tah aturan mah, saminggu 10 dinten atos beres nepi ka aya 3 bulan, 5 bulan, bahkan aya nu sataun gitu. Dari proses mah gitu. Anu penting meureunan urangna, setiap hari teh meureunan di naon, di-post lah, diposting gitu kegiatan urang janten eta teh, menanamkan kepercayaan gitu. Bahwa urang teh meureunan henteu cicing, teu hare-hare da berproses meureunan. Ngan meureunan nungguan antrian gitu tah. Da ieu mah sakantenan we meureunan kanu tos parasen dina keterlambatanana meureun hapunten kitu teh mah kuring nya. Da meureunan, kapasitas kuring oge meureunan sanes bari maksimal geuningan kapasitasna mung sakieu gitu tah. Da meureunan diburu-buru oge da moal hade engkena, pijadieunana baraya. Da kitu bakal seueur cacad, seueur naon, anu teu beres lah. Tah meureunan sapertos kieu baraya teu karasa urang ngocoblak kitu tah tadi geuningan. Tah ayeuna geus
tuh geus nyeples kieu ayeuna kantun urang naon disebutna ieu teh, ditiir gitu tah, tapi urang bor heula baraya, urang bor heula ieu teh urang hijikeun antara hulu sareng beheungna tah supados ngahiji kieu engkena teh ditiir jadi, ungklek-ungklekan tuh. Ayeuna urang tiir tah ku ieu tah tadi teh nyieun heula urang sakedeung teh tina kayu heulaan engke mah urang jieun tina beusi da piraku tina kayu kos kieu mah meureun engke teh potong diungklek-ungklek tah baraya ieu hasilna tah hatur nuhun sakali deui nya tos nyakseni dugi karengse ieu teh proses pembuatan leher wayang golek cepot tah. Geus ngungklek kieu mah meureunan atos we heulaan nya ken urang sambung kana part anu salajengna sakali deui hatur nuhun cag.